muslimin wal muslimat mangga porsi anu pasir kosong diisi belah nu dipayun mangga anu dipengkeun kana biasa ngesian anu dipayun mangga anu bade nyesep bae sing anteng ngardi acarana bade mulai alhamdulillah al ustad import dina parantos aya di payunan urang saya mangga waktu sareng tempat disumbangakeun Bapak Ustad kage ngadugikeun tausiahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Para hadirin sadayana anu kusuk pribados dihormat, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kita sanes sim kuring teh ayeuna bade ngabahas perkawis nikmat syukur sareng dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Ampun teh sim kuring teh eueuh. Ieu. Rada parilaku. Anu pribados dipimaksad teh nyatana urang juang ngeguar ilmu sakedik dina bag-bag agama urang agama Islam. Tangke bilih aya nu bade tumarosa nya eta mah dilangkung mangga kitu ke kusim kuring dijawab etang-etang urang saling tuker pikiran pemahaman. Tong dimasalahkeun kadila misalah ya mah da maklum dewege ayeuna mah urang dina nggoning urang juang silih wasiatan kitu juang silih emutan ambeh urang saling urang silih pikainget urang kana bag-bag kabeneran sanes kitu. Leres Pak Ustad, leres pisan. Alhamdulillah. Ayo gimana tuh ya? Anu saha Pak Ustad mana? Iya, sim kuring. Pohon, gimana ya? Jemaah gimana ya? Abdi di Kasturi Pak Ustad. Oh, di Kasturi. Alhamdulillah itu. Dia tepang jengnya jadi himpon. Alhamdulillah. Kumaha ke wilayah pertakosan biasa disampaikan Pak Ustad. Ya, eta mah urang jong bahas we nya sakedik-kedikeun, hitung-hitung urang dengan ilmu gitu. Oh, gitu mohon mangga dilajengkeun Pak Ustad. Ya, ayeuna sim kuring bade ngabahas masalah nya eta dikir atawa eling ka Allah. Ai dikir teh aya dua bukti. Aya dua tempat aing ngaran dikir teh. Kahiji dikir teh ayana di jero masjid. Anu kadua mah dikir teh di luar masjid. Anu kumaha cenah aya dikir anu di jero masjid. Nah, aya dikir nu di jero masjid mah dimulai urang asup ka masjid. Terus itu orang sarolat
sholat syukur wudu, sholat tahiyatul masjid, lam jumaah, sholat intidor. Eta teh ngarupakeun hiji zikir atau hiji eling ka Allah. Terus Pak Ustaz, mohon. Teraskeun Pak Ustaz. eta teh ngarupakeun zikir ka Allah. Terus urang babacaan didinya teh rek ngaji, tapi tok dicarikeun ngaji oge di jero masjid mah komo aya kudu keur salat mah. Bising ngaganggu akhirna eta geus salat hebat. Jadi we teh mata bener. Leres. Leres Pak Ustaz. Tah eta zikir anu di jero masjid. Ayo kita teh dikir model di jero masjid teh kudu. Nah, kan di masjid mah pancicing dikirna. Eta ngarupakeun hiji dikir di jero masjid. Nu tadi teh baca subhanallah, Allahu akbar, tahlil, tahmid, nya istighfar, teh kabeh oge dikir. Eta teh aya deui dikir anu penting leuwih penting. Naon? Di luar masjid. Anu kumaha eta teh Pak Ustaz, anu dikir di luar masjid teh? Ai di luar masjid mah beda. Nah, ai di luar masjid mah nya eta urang teh ngagerakkeun badan, pikiran, hati sagala we pokona mah. Pikeun ngalaksanakeun eling ka Allah teh. Nah, lamun ayeuna contoh we meulah heueuh. Ayo, heula ieu. Si bos. Kudu doae geuning si bos. Lah, korek nengeunah hujan euy. Sok dilanjutkeun. Tah. Oh iya, alhamdulillah ya kesembuhan datang. Mohon. Abdi teh ngajak Pak Ustaz, jadi ngiringnya ka barudak di dieu. Da cenah aya pangajian lah. Yo, kone atuh kitu mah urang teh hitung tolabul ilmi heuh. Leres Pak Ustaz. Laras. Asa kitu we heula sok sing aya nu rek nanyakeun. Ayeuna dina tuang CTC lagi bae urang teh ambek teh bosan heuh. Sok ek bade pilih aya nu pertarosan ke lama aya nu salah. Nya dewek ngajawabna heuh nya hampura da kuring oge heuh. Urang teh suang babarengan kitu cek dewek heuh. Eta si koboy heula tah pilih aya di pali ditu. Abdi kau larek nanyakeun heula Pak Ustaz. Sok ek nanyakeun naon? Iya bacor cenah sok loba nu nyebutkeun. Yen kudu teh cenah diharamkeun eta teh laras kitu Pak Ustaz. Tah. Ayo aing mau dodo we mereka di no diriweuhkeun geuning heuh. Sagala hiji sesuatu hal anu kira-kira ku Allah teu diharamkeun atawa ku Allah teu dilarang, ya. Untuk ulah disebut haram. Sabab aing ngaranna haram mah berat. Hukumanana teh haram teh dilarang ku Allah. Sakira-kirana urang henteu boga keterangan mah atawa urang henteu mastikeun eta teh haram, tos sok diharam-haramkeun, anu teu diharamkeun ku Allah, ulah ngaleuwihan Allah eta teh dosa. Katos boten katos. Mohon. Memang aya dina kasehatan, segi kasehatan kesehatan mah eta teh dina kesehatan bab kesehatan ai masalah wudu teh eta teh memang badak ngarusak
sebenarnya mah karena kesehatan ngarusak, karena badan ngarusak, tapi dah kumaha tidak ulah sok main asal we, asal ulah diucapkeun kurang diharamkeun nya sekitarna tidak antara makruh mah we eta mah wayah wayam kitu nya iwal si Allah anu uninga jawab mah dina kesehatan eta teh ngaranna ngarokok teh memang mata ngarusak maka dibere cenah peringatan di dinya teh serangan jantung cenah aya serangan jantung jadi di artikel serangan jantung deg-degan namun teu boga butuh teh jantung teh hayang beli rokok tah tapi aya deui ngarokok nyaeta dina segi kahirupan anu kumaha Pak Ustad dina segi kahirupan teh tak keuntungan ngarokok dangukeun cek dina aturan nana atawa cek pemikiran dewe gitu yen ngarokok teh lamun urang ngarokok cenah gitu imahna moal kapalingan nu sok ngarokok mah tara moal kapalingan nah eta Pak Ustad moal kapalingan nah bangsa teh sieunan ku rokok Jane sieun ku rokok tapi ai nu sok udud mah nu sok beuki udur nah contohna model eta lamun tengah peuting teh kapan ai nu sok ngarokok mah songkena teh katiisan da tengah peuting jadi manehna teh ngokoy batu dah di mana-mana eta jama ngokoy tengah peuting batu sok bayangkeun lamun aya bangsa ti ditu rek ka bangsa ka imah ieu di corona aya jalma nu keur batuk wae da mendaekeun ayo leres Pak Ustad hartos eta teh hartos Pak Ustad mohon jadi ngaran-ngaran anu sok ngarokok mah sok pasti kana batuk nah jadi kauntungan teh nu aliyah dunya eta bangsat moal daek asup ka hiji jalma nu di jorona keur ngokoy we batuk disangana pancen hees ieu encan hees da madak si gaya untung da tah ngarokok heeh lurus Ustaz lurus eta teh leres Pak Ustad mohon ayo pinteran Bapak Ustad euy asup kana Bapak Ustad mah sakudut ya heuh tah eta juga hiji ya aya deui kitu Pak Ustad aya jalma nu sok ngarokok nu sok ngarokok ieu anu sok ngarokok mah moal diborok anjing nah aya Pak Ustad moal diborok anjing eta anjingna sieunan ku rokok Jane sieun ku rokok. Tapi jalma anu sok beuki rokok mah tah kana jadi kana badanna teh di jero beuteungna teh sok eungap. Kartoy. Mohon. Lamun eta jalma anu sok beuki ngarokok diborok ku anjing. Sabab anjingna moro kan manehna teh nu ngarokok teh capeun, tungtungna teh nanggong. Ya, nanggong. Tah meuleunan ceuk anjing teh disangkan eta nanggong teh rek nyokot batu. Padahal mah lain nyokot batu da bisa brek manehna nanggong teh ake ke batu eungap kartos. Kitu, aya si aya untungna ieu teh ceuk dewek mah aya untungna. Macamna naon oge cokot hikmahna dina kahirupan mah heueuh. Tunggu ka PPRT naon, si haram kudu sia teh haram. Alah, ceuk saha kaulah wakang ngaharamkeun nu teu diharamkeun ku Allah jeung ku Rasulna. Lares. Lares Pak Ustad.
leres gitu sok aya deui anu rek naronyakeun ka dewe abdi itu Pak Ustad abdi rek nayakeun naon abdi mah tina babagan ieu masalah hulu ieu hulu kuring teu jadi-jadi Pak Ustad ieu teh geus diobatan ka ditu geus diobatan ka dieu kalakal capek Pak Ustad dewek nyadah gitu oh kumaha ieu bisa na kuring teu jadi wae teh kumaha ya ai masalah teh jadi bubuk model kitu kudu syukuran ka alo deui ieu teh sagala bentuk-bentuk anu dijadikeun ku Allah keur urang teh ieu teh ngarupakeun hiji tapakuraneun hiji syukuraneun da model maneh contona heuh buuk teh jadi kudu syukuran yen maneh mah moal loba ngaluarkeun biaya hirup nah kitu Pak Ustad sok we pikiran kumaneh lamun maneh loba ketombean pasti maneh meuli sampo clear sahanteuna kapan maneh ngaluarkeun biaya bikin meuli sampo leres aduh leres Pak Ustad leres aduh nyuwun oke pikiran lamun buuk maneh panjang beureun maneh kan kudu meuli sisir di sisiran kepanan diberesan beureunan lamun kotor baru disampoan ai sisir teh kapan kudu dibeuli deui leres Pak Ustad terus deui tah ayeuna kudu meuli bris meuli lamun maneh buuk panjang kapan sahanteuna ge beureunan kudu diberesan supaya glowing cek barudak mah heuh kudu disampoan kapan terus kudu diberisan akhirna teh kapan mikeun non mikeun biaya kaharita we aduh atas pisan nuhun Pak Ustad tah jadi bentuk kumaha wae ge kahirupan urang ayeuna di alam dunya teh ieu teh tapakuraneun ya tapakuraneun mata cek Allah digariskeun ku Al-Qur'an ge Fabi ayyi ala'i rabbikumat tukadiban kanikmatan mana deui nu kumaran masih dibohongkeun tah ieu teh tuntunan naon anu dibikeun diterangkeun ku Allah teh kitu nya keur urang-urang keneh ieu teh tapakuraneun urang syukuraneun urang. Nah, jadi ulah sampaikan orang suudon kanu merekna nyatana ka alo leres waduh laras Ustad kartos kok dige aduh syukur ieu alhamdulillah ieu tapi abdi hoyong tetaros Ustad rek nanya naon yo abdi mah rek naroskeun teh jeuh hungkul. Abdi teh yo badan teh leutik bae teh gede-gede Ustad. Ai masalah leutik jeung gede mah badan mah tergantung ka urangna nu mawana nu penting mah urangna sehat. Laras Ustad. Urang ge kudu syukuran ka Allah teh. Sabab Allah nu geus nyiptakeun eta maneh leutik. Coba mana ayeuna lamun yang gendut mobil not cicing dina mobil anu jokna leutik kapan sahanteuna meureunan ke asup leres mohon kartos Ustad jeung maneh ge kudu syukuran ka Allah teh naon sabab syukuran urang teh ulah syudon mata kudu syukuranna jeung Gusti kitu abi alhamdulillah kitu dewek dibere badan leutik jadi lamun dikalang ke maneh pae teh tan ngagotongna teh moal beurateun gitu jadi nanaon oge ulang teh ulah diar pake aral cek bari cek dewek mah dipake tapakuraneun dipake syukuran eta teh kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Itu
aja aya naon itu biar jaga santai jauh abdi magis Pak Ustad badai tumaros abdi teh ngayakeun naon ieu abdi bubuk ayeuna meuni jambul kieu dari gunting ge ku kawelan teh ieu teh jadi deui Pak Ustad ya kumaha ieu teh reaksina nah model kitu kan mana ke syukuran kalau nah syukuran anak alhamdulillah kitu Allah geus mere buka kuring gimbal model kieu jadi maneh mah lamun engke kahareupna maneh cicing aya di terminal teh jamat bakal jadi trauma nempomannya. Atuh kumaha Pak Ustad geus kieu mah tuh kuingna era weunang teu kudu era eta teh kanikmatan. Bisa jadi ayeuna maneh buuk gombal kitu saha nu nyaho ke di terminal dijadikeun jadi ceger maneh kapan dipikasieun ku batur. Orang sing sabar we urang teh atuh nanaon oge gada kudu ditapakuran meureunang. Ya heueuh. Tah, jadi ayeuna mah lamun ku urang nanaon hal anu ku Allah dibikeun ka urang ditapakuran ku urang eta teh hiji kanikmatan. Urang moal apal huntu lamun urang teh nyeri huntu. Leres. Leres Pak Ustad, hartos pisan. Urang moal nyeri mata, moal apal kana mata urang dibikeun ku Allah udah teka tempo ku urang teh lamun urang teh nyeri mata. Leres. Leres Pak Ustad. Tak gitu. Jadi bentuk kehidupan di alam dunia mah ya we iwati syukuran urang teh. Ulah rasa muka urang pindah ke